Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring Mang Nanagon dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyana hiji jejer cariyos Siluman Oray bagian anu katujuh. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dugikeun ka Aki Kuncir nuju ngajugjuk ka bumina Ki Ardasan nya baraya panaroskeun perkawi Siluman Oray teh anu aya patula patalina sareng si Samin tos dugikeun ka dinya. Cumangga ieu cariyos kumang sajadi lajengkeun deui, mudah-mudahan atuh ieu cariyos teh sing janten panglepur kanggo kalabu pangmeberah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Utamina anu mika resep sareng mika cinta kana pidangan dongeng Sunda ti mang ieu. Kintun-kintuna mah kanggo sadayana wae anu salawasna manco dina payenan handphone sewang-sewangan caket pon kitu deui anu tebihna. Atuh mangaturkeun nuhun kana pangrojong ti sadayana nya baraya. Sumangga baraya sabatos teh nyangkolong teh kana waktos pedaran dina cariyos Siluman Oray bagian katujuh masih karangan emang keneh kumang sejadi teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Teu kacatur lilaran di jalan kirawan si tengah poe Aki Kuncir geus anyog deui kaburuan hareup imahna Ki Ardasan. Di dinya kateh nyom ni sepi jalma saurang-urang acan. Reg Aki Kuncir ngajanteng di buruan hareup imahna Ki Ardasan. Geus kitu tuluy pupuntenan ti buruan bari nyalukan ka Ki Ardasan. Barilah ti harita kulutrak ti jero imah kadenge eslot panto anu dibuka. Bray panto ti jero anu muka. Sing horeng Ki Ardasan pisan anu makeun pantona teh. Lola Ki Ardasan keluar. Geuningan aya anjeun Aki Kuncir bagea na kumaha anjeun cager. Cek Aki Ardasan ngabagiakeun ka Aki Kuncir keur ngajanteng di buruan. Cager Aki Ardasan kaparengan yeuh anjeun ayeuna keur aya di imah geuningan. Cek Aki Kuncir bari ngoloyong nyampeurkeun kana palebut pas imahna Ki Ardasan. Geuk manehna diuk di dinya bari sila. Geus kitu ngajak sasalaman heula ka Ki Ardasan. Gap ku Ki Ardasan ditampanan bari pok nyarita. Kamana wae Aki Kuncir mending geus rada heubeul langka ulin ka dieu. Cek Aki Ardasan. Wah, biasa we kuring mah. Sok boga uruseun Ki Ardasan. Asuh barudak sok ajeunna rabeuh. Matak sok tara bisa ka mamana teh. Kan hadena we ayeuna mah keur teu boga acara kuring teh. Jadi bisa ulin ka dieu. Tah kitu Ki Ardasan. Teh moal Aki Kuncir. Kitunya Aki Kuncir. Nya teu naon atuh. Ari sok loba wae nu neang mah tananing alus meureunan kasenian urang teh. Cek Aki Ardasan. Wah, nya henteu eta oge ari loba mah. Sok aya we hijieun wae anu nitah Ki Ardasan. Teh moal Aki Kuncir. Punya syukur. Tah ayeuna ki heula nya daguan heula sakedeung mah kuring rek nyokot heula cai ka jero ieu teh. Atuh bisi rek di jero sakalian ngawangkongna Aki Kuncir. Cek Aki Ardasan
bari cengkat tina diukna. Wah, keun we geunah di dieu bari nyerangkeun kaburuan Ki Ardasan. Temal Aki Kuncir. Unya kajeun atuh hari rek di dieu mah. Kedaguan sakedeungnya cek Aki Ardasan. Bari ngaleos cidinya tuluy muru ka pawon rek nyokot heula cai enteh dina teko jeung cangkirna sasiki. Teu lila geus balik deui ka hareup bari ngacingjing teko jeung cangkir sasiki. Sanggeus aya dina palupu hareup geek Aki Ardasan diuk deui bari nuna teko jeung cangkirna. Yaudah Aki Kuncir, lumayan caina. Ngan naon atuh dari dikuring mah teu bogana naon geuningan. Cai teh cai goang we hungkul. Cek Aki Ardasan. Nya, nuhun Ki Ardasan. Keun we heula. Temal Aki Kuncir. Lain nang haja wae urang ulin ka dieu teh Aki Kuncir. Atawa nangis ti lembur nu sejena tuluy nyimpang heula ka dieu. Cek Aki Ardasan. Nah haja we kuring teh ulin ka dieu Ki Ardasan. Kajina mah hayang panggih atuh sajabana ti kitu. Kuring teh rek anu ditanyakeun ka anjeun. Sabab dari kuring mah can bisa katepi kalebah dinya mah ilmuna. Tah kitu Ki Ardasan. Temal Aki Kuncir. Jadi gitunya. Unya teu naon. Dari kitu naon ditanyakeun ku anjeun ka kuringna teh. Tanya Aki Ardasan bari mencrong kana beungeut Aki Kuncir. Kieu ari nu ditanyakeun ku kuringna mah. Temal Aki Kuncir. Bari parabat kumanehna didongengkeun kabeh ka Aki Ardasan. Halakon anu geus karanapan dina peuting kamari ku si Samin jadi anak buahna. Dimimiti si Samin anu ngakeroan untuk nempikeun ka kuleina jeung eta siluman oray dina saung kabeh dibejakeun ka Aki Ardasan. Malah mende caritakeun oge ku Aki Kuncir yen si Samin balik ka imah manehna teh dina kayaan eling-eling cenah. Malah mentepikeun ka neungar kana pantos segala rupa jeung ngajapapang dina rohangan imah sabab balas ku sieun ku eta oray. Rengse nyaritakeun lalakon si Samin. Pok Aki Kuncir kadenge mungkas caritaanana. Tah kitu dongengna anak buah kuring teh Ki Ardasan. Dari kuring teh ngarasa hariwang kana dirina. Nah kira-kira moal motak jadina naon kitu ka manehna. Jeung kira-kira anjeun bisa nampo ka eta siluman. Nah saha cenah manehna teh. Tah kitu meureunan Ki Ardasan nu ditanyakeun ku kuring ka anjeun teh. Cek Aki Kuncir bari mencrong ka Aki Ardasan. Utang teh kitunya. Namni hampir sarua caritana jeung budak ngora anu duaan anu tadi datang ka dieu atuh. Kan ari maranehna mangan syaukur di paragat hungkul ditepikeun ka digaranggu jeung mun sapenting rejeung deui kajadianana oge nya. Tapi dari nu ngaremongan ka barudak ngora anu duaan mah bager deui eta mah siluman oge. Sabab beda dina sorot panon jeung karasana ku kuring oge. Nah ya dinu sejen gitu salian ti manehna nu ngahajarek ngadon ngaganggu kana kahirupanana urang salaku jalma. Cek Aki Ardasan. Kutan teh aya oge geuningan anu dipegat ku eta oray. Tapi bieu cek anjeun bager anu ieu mah orayna oge. Saha kitu Ki Ardasan.
Ari eta orai siluman teh, tanya Ki Kuncir. Lamun teu salah kumaha ngaranna teh Mega Kancana. Sarua manehna oge ti kerajaan siluman orai. Tah hayang nyaho we ayeuna mah. Kukuring rek ditanyakeun ka manehna. Sugan kitu oge. Manehna teh bisa dicalukan ka dieu kukuring. Tangke lamun sakira-kirana bisa dageroan kukuring. Kuring rek nanyakeun ka manehna. Nah manehna tawa lain anu geus ngangganggu ka anak buahna anjeun teh. Tah kitu we beunana Ki Kuncir. Ceuk Aki Ardasan. Kitunya Aki Ardasan. Jadi rek ditanyakeun heula meureun ku anjeun teh. Oh nya, sok we eta mah kumaha dena anjeun. Kuring mah mercayakeun we ka anjeun. Temal Aki Kuncir. Nyong gendaguan heula atuh sakedeung mah nya. Kuring rek ka jero heula ayeuna mah. Ceuk Aki Ardasan bari cangkat tina diukna. Geus kitu manehna asup heula ka jero imah. Sanggeus ari jero gek diuk bari sila dina palupu. Tuluy Aki Ardasan meuremkeun kadua panonna. Geus kitu manehna mapatkeun heula sakabeh jampe pamakena. Rengse mapatkeun sakabeh jampena. Aki Ardasan tuluy nyalukan ka Mega Kancana ku kakuatan batin anu aya dina dirina. Mapat panca indra anu opat. Amateni papahan nawasa sanga. Sirna rasana lumampah teu karna lengkah. Tuluy ngagero ka Mega Kancana sangkan bisa datang ka dinya. Kocapkeun ayeuna Mega Kancana baraya nu keur dicalukanana ku Aki Ardasan. Harita Mega Kancana manehna katenya keur diuk keneh dina batu gede di sakikireunna soman. Barang Mega Kancana ngadenge aya sorat jalam anu keur nyalukan kadengaran manehna. Mega Kancana ningarenjak tuluy cangkat tina diukna. Geus kitu rungah ringeuh nitenan kana datangna ta sora. Teu lila ti harita pok manehna kadenge nyarita sorangan. Nah sahanya anu ngageroan ka aing teh. Tapi lamun teu salah mah eta sora teh sigana sora si Aki teh anu kungsi ngawangkong jeung aing. Narek naon cenahnya manehna teh. Tapi leuwih hade ku aing disampeurkeun heula ayeuna mah. Sabab bisi manehna rek aya perlu ka aing. Ceuk geurentes hatena Mega Kancana. Tuluy ngareret ka soman. Kang Soman, ku abdi dikantun heula sakedap mah nya Kang. Ceuk Mega Kancana ngajak nyarita ka soman. Geus kitu blesat awak Mega Kancana ngablesat ka jomantara. Awakna meningalayang hibar muru ka imahna Ki Ardasan. Tekung silila Mega Kancana geus aya deui di saluhureun suhunan imahna Ki Ardasan. Ku Mega Kancana di luhur katenya lamun Ki Ardasan teh keur diuk sila dina rohangan imahna. Mega Kancana tuluy turun ka handap asup dina saluhureun suhunan. Sanggeus aya di hareupeun Ki Ardasan gek manehna diuk bari emok di hareupeun Ki Ardasan. Teu lapok kadenge manehna nyarita. Aya naon Aki? Aki ngagero ka kuring. Cek Mega Kancana. Brai panonna Ki Ardasan beunta duanana. Nyai hampura Aki teh nya geus ngaganggu ka hidup. Aki rek minta waktuna sakedeung wae mah ka hidup. Ceuk Aki Ardasan bari mencrong kana beungeut Mega Kancana. Nya teu naon Aki.
Narik itu aya naon pangna Aki nyalukan ka kuring teh? Cek Mega Kancana bari malik nanya ka Ki Ardasan. Kieu Nyai, cek Aki Ardasan bari tuluy nyaritakeun kajadian anu geus karanapan ku si Samin anu didongengkeun ku Aki Kuncir ka manehna. Kabeh dibejakeun ka Mega Kancana atau Mega Kancana mending ngarenyak barangan yang ngebeja ti Aki Ardasan sarupa kitu teh. Tah kitu Nyai, jadi maksud Aki ayeuna nyalukan ka hidup teh lainna naon. Lintang terek nanyakeun we hungkul ka hidup. Nah hidup atau lain eta urang nu geus ngaganggu ka anak buah Aki Kuncir teh. Tah kitu Nyai. Cek Aki Ardasan. Lain Aki, lain kuring eta mah. Temal Mega Kancana. Jadi lain Nyai nya. Nya teu naon ari lain mah. Hartina aya deui. Nu sejena meureunnan salian ti Nyai. Kana sakira-kirana saha nya Nyai? Cek Aki Ardasan. Duka kuring teu apal Aki. Keun weh ku kuring bari Citalungtik. Nah saha silumana nu geus ngaganggu ka bangsa Aki teh. Lamun kapanggih ku kuring baris diomongan sangkan ulah rek ngaganggu deui ka bangsa manusia. Tah kitu meureun Aki. Cek Mega Kancana. Nya atuh ari kitu mah Nyai. Jadi keur ka Akina oge ngarasa regreg. Sabab Nyai daek ngebantu ka Aki. Cek Aki Ardasan. Nya Aki, keun weh da geus jadi kewajiban kuring pikeun nyarek ka sasama bangsa ti kuring mah anu rek ngaganggu ka bangsa Aki. Temal Mega Kancana. Nya nuhun sakali deui Nyai. Tanya kitu we ti Aki mah. Jug si Nyai ayeuna rek aya perlu deui kanu sejenna mah. Temal Aki Ardasan. Nya Aki, kuring ayeuna marek init deui ti dieu nya. Temal Mega Kancana. Nya Nyai, cek Aki Ardasan. Geus kitu awak Mega Kancana ngalayang ka luhur. Kaluar tina luhureun Sunan Imah. Tuluy ngalayang muru kana tangkal mahoni nu tepati jauh ti dinya. Yang geus deukeut kek Mega Kancana diuk tina dahan tangkal mahoni anu pangluhurna. Ari panonna mancrong ka hareup. Teu lapok kadenge manehna nyarita sorangan. Lain nah saha nya kira-kirana anu geus ngaganggu ka bangsa manusia teh bari jeung make jirim oray sagala rupa. Moal kitu lamun nu sabangsa keneh mah jeung aing sarua ti kerajaan siluman oray. Tapi saha nya? Awas ku aing mari di Talungtik sia. Nah saha ari manehna teh jeung nah ti nagara mana sugan we kapanggih ku aing. Lamun kapanggih mah ku aing rek tuluy dititah balik ka nagarana. Sabab geus ngebawaan oge ka aing anu sarua wujudna siga oray kawas aing. Cek Mega Kancana. Barucang ange itu nanti dina saluhur rendahan Kai Mahoni. Cag urang tuna heula baraya Mega Kancana nuker aya dina dahan Kai Mahoni. Ayeuna urang nyaritakeun deui Ki Ardasan nu harita keur sila dina palupuh jero imahna. Sanggeus Mega Kancana ngaleos jadinya. Aki Ardasan mana cangkat tina diukna. Tuluy leumpang keluar nyampeurkeun kaki kuncir
nuker tiuk bari sila dina palupu tepas hareup imahna. Sanggeus aya ditepas ke kaki ardasan mahna oge sila dina palupu ing hareup kaki kuncir. Terila ti harita pok aki kuncir kadenge nyarita kaki ardasan. Kumaha nanggeus aya hasilna bineangan nana teh ki ardasan? Tanya ki kuncir mauna nu geus teu sabar hayang buburu nyaho kana papanggihanana aki ardasan. Kieu aki kuncir bieu teh kukuring geus ditanyakeun ka jenisna. Tapi ari ngomongna mah lain manehna cenah. Artina aya di anu sejena meureun atas siluman orai teh salian ti manehna. Tah kitu aki kuncir. Teh malah aki ardasan. Kutan teh kitu nya ki ardasan. Jadi aya anu liana deui atuh anak kitu mah. Nah jadi loba bangsa nu kitu di urang teh nya. Ayeuna mah ki ardasan. Jadi matak harengheng ngadengena oge kuring mah. Ceuk aki kuncir. Nya teuing atuh kuring teh nyaho. Aki kuncir nampet jadi loba demit anu carecing di urang. Tapi keun we urang diitiharan. Sugan bangsa demit anu jarahatna mah bisa diusir ku urang ti wewengkon. Ngan tetep ari hati-hati jeung waspada mah kudu. Saecana eta orai siluman bisa dipuruhkeun mah ku urang. Tah kitu we ari ti kuring mah ki kuncir. Ceuk aki ardasan. Heuh nya sugan we atuh eta orai siluman anu jahatna teh sing buburu dipuruhkeun ku ki ardasan. Sing cenah balik deui we ka nagarana kitu. Ulah rek aya di dieu jeung ulah rek ganggu ka urang-urang. Atuh lamun teu kitu jauh we pindah kitu anu jauh sabrang ka Palembang ceuk babasanana mah. Ulah rek aya di dieu tah kitu ki ardasan. Ceuk aki kuncir. Heuh nya sugan we atuh sing bisa diperuhkeun eta siluman teh saacana loba padahar korban mah ti urang. Teh mal aki ardasan. Tah ayeuna mah kuring rek minta cai we meureun. Kanjeun ki ardasan. Karunya keur si Samin. Arah teu tuluy sing sieun manehna. Sabab katanyana teh sok ulang jentul wae. Tapi kahiriwangeun. Panyenglarkeun we sakalian ulah rek ngaganggu deui kitu. Ceuk aki kuncir. Nya keun atuh kuring aya bisa diakeun heula caina nya. Teh mal ki ardasan. Geus kitu aki ardasan cengkat deui tina diukna. Tuluy asup ka jero imah. Rek nyieun cai ke si Samin. Tekung sela ti harita manehna geus balik deui bari macai kana ruas awi. Geus menang nyocokan luhurna ku daun jau. Song diasongkeun ka aki kuncir. Gap ku aki kuncir ditampanan. Nuhun ya caina ki ardasan. Kuring nganuhunkeun pisan kana sagala rupa bantuan ti anjeun. Atuh ayeuna mah kuring rek tuluy balik heula we nya. Sababna bisi aya semah deui anu ka ditu. Ceuk aki kuncir bari cengkat tina diukna. Geus kitu manehna ngadok heula saku tuluy ngaluarkeun amplop nu geus dieusi ku duit. Song diasongkeun kana ramoleungeun aki ardasan. Tah ieu mah tamah lumayan we ki ardasan. Meuli bako atuh. Kan hampura teu bisa gede kuring teh merena. Ceuk aki kuncir. Padahal mah heun bae atuh aki kuncir. Maka jeung kudu mere duit sagala rupa ka kuring. Teh mal aki ardasan. Wah, keun we lumayan gede mah henteu atuh. Kitu we nya.
kuring rek balik heula Ki Ardasan, cek aki kuncir. Nyang sok atuh bisi rek tuluy mulang heula mah kadi di jalanna. Teh malah Aki Ardasan geus kitu mah Ki Kuncir manehna ngaleos sedinya ninggalkeun Aki Ardasan keur ngajanteng dina paluput tepas imahna. Rek adon tuluy balik deui ka lemurna, nyatana ka lemur Cikeruh. Kayaan harita di lemur Cipeda, panon poe geus mimiti ngingsir ngulon. Aki Kuncir mana katenyo keur lempang sorangan di jalan satapak anu aya di sisi lemur. Haja lempangna teh malipir ka sisi lemur, sabab mete panas teuing cenah di jalana. Barang Aki Kuncir keur jongjon lempang sorangan, rentang-rentang ti kaanggangan katenyo si gaya sababaraha urang jalma keur lempang muru kadinyakeun. Gog pasangrok jeung Aki Kuncir, rek eta aleutanana jalma teh ngararaneg. Tuluy salah saurang ti eta jalma kadenge anu nanya ka Aki Kuncir, "Ke laki, kuring rek nanya, sakedeung mah kaki?" Cek eta jalma. Si ngoreng eta jalma teh si Jalak baraya jeung pada baladna. Nu geus katamahan ku si Jangkung jeung pada baturna. Harita keur neangan ka Ahmadi jeung pada baladna. Atuh sajabana ti kitu, maranehna bari ngincer kana badogeun sugan we cenah aya imah nu bisa digarong ku maranehna. Reg Aki Kuncir ngaraneg heula tuluy nembalan kana pananyana si Jalak. "Nah rek nanyakeun naon? Cilaeng teh kujang?" Cek Aki Kuncir. "Lain, ari ieu teh na lemur naon ngaranna Ki?" Cek si Jalak. "Ieu mah lemur Cipeda ngaranna teh. Malah Ki ge geus di dieu kapanan. Nari kujang rek kamararana kitu?" Cek Aki Kuncir malik nanya. "Wah, biasa we keur arulin Ki. Nya naon atuh Ki nya? Geus ngabajaan ka kuring lamun ieu teh lemur Cipeda. Sok we bisi Aki rek nuluykeun deui malalampahanana. Nuhun nya Ki." Cek si Jalak. Geus kitu mah Ki Kuncir manehna mimiti lempang deui ninggalkeun si Jalak jeung pada baturna rek tuluy ka lemur Cikeruh. Ari si Jalak jeung pada baladna sanggeus Aki Kuncir ngaleos cedinya. Maneh singkoloyong geuna sanapeun tangkal kai. Tena we rek ngadon rereuh heula meureunan jeung riuhan di dinya. Sabab lumayan panon poe teh masih panas keneh karasana. Dek maranehna dariuk dina saluhureun jukut bari maruka kancing bajuna. Teu lila pok kadenge suara si Jalak anu nyarita ka si Jabri. "Jabrik, kumaha lamun penting ayeuna urang nyobaan ngabadog we euy ka ieu lemur. Sugana teh lumayan bebeunanganna," cek si Jalak. "Heuh nya teu naon, halanganna ari keur dewek mah Jalak. Da acan rek di mana wae oge. Nu penting mah hasil we atuh," temal si Jabri. Alus tah pamikiran teh Jabrik. Atuh engke lamun geus hasil ngabadog ka ieu lemur, karek urang nuluykeun deui lalampahan neangan musuh urang teh euy. Sugan we atuh eta jalma teh ngacerdogna di ieu lemur. Jadi urang teh kudu hese deui kapanan neangan ka maranehna," cek si Jalak. "Jalak, sugan we atuh eta mangkluk teh area di dieu. Lamun eta mah urang sakalian we sate euy. Tuman teuing atuh," cek si Jabri. "Jabrik, tayna mah mending geus we urang caricing heula di dieu. Etang reureuk heula sakedeung mah. Atuh ge penting karek urang digarawe," temal si Jalak bari nyananekeun awakna kana tangkal kai. Bari ngarasakeun geunahna angin nu keur sing hiliwir nembakeun awakna. Cag urang tuna heula baraya si Jalak jeung pada baturna
nuker caricingna sanapun tangkal kai. Ayeuna urang nyaritakeun Aki Kuncir nuker lempang satengah ngakedik huru kalamurna. Sikeun awe geus hayang ubur nepi meunaan manehna teh. Kirawan Ciasar Aki Kuncir geus nepi deui kalamurna Cikeruh. Tuluy lempang muruka imahna. Gog manehna anjog kaburuan hareup imah. Geus kitu ngaloyong kana palupuh tuluy nyalukan ka si Samin. Nuker aya di jero. Klutrak slot panto kadenge anu mukakeun ti jero. Prai panto muka. Pucung hul si Samin kaluar ti imah. Geus kitu nyampeurkeun ka Aki Kuncir nuker diuk dina palupuh. Jek si Samin diuk di sagigireun Aki Kuncir. Tilapok kadenge manehna nyarita. Namanya sah Lela tengki. Pangi atawa henteu jeung Aki Ardasana teh? Tanya si Samin. Nya pangi atuh Samin sia teh. Petak dewek rada lela oge. Lamun teu pangi mah rek naon manehna oge. Tah cai yeuh. Menang mah nanti Aki Ardasan ke Silaing. Pek inum heula. Atuh sesana isi beungeutkeun cenah. Nama Aki Kuncir beringasongkeun cai di ruas awi gap ku si Samin di tampanan. Nah kumaha tadi cek Aki Ardasana teh ki? Mah matak naon cenah ka kuringna? Kata siluman orai teh. Jeung naha saha? Jeung ti mana cenah ari manehna teh? Cek si Samin tanya deui ka Aki Kuncir. Hanya teuing cenah Aki Ardasana oge teu apaleun Samin. Sabab da kudu jonghok heula sia teh nanaon oge. Jeung jenisna. Tapi ku manehna geus tanyakeun tadi teh ka siluman orai anu hijina deui. Ari nyaritanana mah lain manehna cenah. Damal Aki Ardasan. Nari kitu aya deui anu sejenna kitu ki. Salian anu tadi peuting kungsi gulai jeung kuring. Cek si Samin jeung rada curing kituna teh. Ya deui cenah Samin. Teh lain hiji wae sia eta siluman orai teh euy. Teh mal Aki Kuncir jeung mencrong kana beungeutna si Samin. Bara Sunda mungsaki heula jagara pandongeng dina jejer carios. Siluman orai bagian anu ka-7. Insyaallah bagian anu ka-8 kumang sejadi teraskeun deui dina hanca terapi waktos anu sami. Mudah-mudahan parang nyabaraya mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanna. Manganyungkeun diapunten bila wae seueur kakirangan dina milangkeunna. Mang pamit kasadayana jeung kantun per mios.